dikit, tapi biasa babaturan nyarebut urang ikin pagawean sapopoe ngan hardolin dahar modal ulin. Tapi meskipun orang pengangguran, tapi orang cadu kudu pulang paling barang batur. Bingung gitu ya. Merantau atau ulah hari merantau bingung tinggalkan kolot hari cicing wae eueuh gawe kudu kumaha ieu. Kunaon king? Ulang-ulang wae, dengan pemikiran MBK dirinya tuh. Bingung ya teh mah aya nu nyakan gawe keluar negeri kumaha. Nah, bisa bingung gitu, Kin. Bingung orang teh mah hijina kudu ninggalkeun kolot kadua kan nyaho orang teh hutang ka MBK lamun teu digawe rek di mana mayarna. Tah pampangan nu katilu mah orang teh kan boga ucing sok sireuh nu maraban kan bingung orang naon geus we aya mah kieu mah orang ngobrol di orang ngopi lah ngarokok dia. Tah, Kin, lamun aya kolektor datang ka imah, eta mah ku aing sing hareupannya. Lamun masalah ucing mah sok ku sia gubuk ka perantauan lah. Naon sih lain gitu mah da aing masih kalian normal pir aku kudu ngagobok ucing ka perantauan. Cik berebong bolongan mat jang uing kumaha ieu jalan kaluarna pikeun uing. Sok we ngobrol jeung kolot, kumaha ceuk alusna kolot maneh, Kin. Pak, Aya naon yang ikin? Tara-tara aya nu rek diobrolkeun dengan ka apa ya teh? aya obrol kena naon maneh tara-tara? Aya obrolkeun serius teh Pak. Kumaha cik berebong bolongan ku apa? Cik kela eta kala ieu teh aya siga anu rada serius obrolan teh. Kala uing rek udud heula.
cik atau pak hari itu mah uing ngerek ngiluan udah heula pak. Tara maneh biasa nama tara ucruk ngobrol maneh teh sok rek ngobrol serius caritakeun ka apa aya naon Nyata ya teh pak bingung pak kayak ngajakan gawe ke luar negeri. maneh rek luluasan eta gawe ka luar negeri nah heueuh pigaweun di kampung. Nya pak susuganan we ieu mah ini ke luar negeri jadi TKI teh utang nu dilemur bisa lunas pang-pang mah bingung eta ka MBK ka Bank Emokera kumaha carana supaya bisa lunas. Da maneh mah cek aing oge ditah ulah unyak anyuk ka MBK nu teu wae sia mah nganyuk nanaonan. Nya da kumaha deui atuh geus kuduna kitu lamun uing nganyuk ka MBK rek gimana biaya tuang jeung uing nyuang apa. Hari kitu nama maneh teh jang bener oge gitu ngan kahayang mah atuh rek unyak anyuk teh bebeja we ka apa ngarah apa teh obat apa mah ngajurungkeun moal nitah moal kumaha ajang we eta mah. Nya doakeun we pak uing ku apa mungkin pidu anak luhurna sausap rambut anaknya sausap dampang. Mudah-mudahan uing cing sukses pak di perantauan jadi TKI cing panggih kebagjaan pang-pangna mah doakeun cing panggih jeung pamajikaneun. Amin dah dinoakeun ku apa cing ayan mikaulas mika asih ka dari ujang cing rahmat salamet di ditu. Nuhun we pak pami kitu mah jangan ka uing lagi meureunan ari geus aya doa ti bapak mah. Nya ngan omah teh pak abi mah nitip kucing ka apa ulah sampaikan kan tadi Paraban nya uing apa kaya tak ucing teh. Nah ari sia nitipkeun ucing ka aing lain aing nu titipkeun ka tatangga bisi aya nanaon aing teh. Nya pak masalah apa mah ulah hariwang ku abi dititipkeun ka tatangga ka dulur-dulur pirakeun teuing abi gerek ngantep ka apa ngan pang-pang nama eta pangarapkeun ucing nya abi mah pak ka ucing teh piraku diurus ti leutik katin kagede kieu ayeuna geus gede rek ditinggalkeun. Nah ari sia nya ka ucing atawa ka aing teh. Da kumaha atuh pak abi teh ka bapaknya komo ka ucing leuwih nya abi teh pan apa bapak teh eta ucing teh batur sare abi leutik tapi segede kitu teh. Heug atuh ari kitu maneh usaha cing jongjon di ditu cing sehat kembali apa di dieu doakeun ku ujang apa di dieu cing sehat. Amin. Pak, oke, orang rek pamit pan, iya nitip we pak ka Pak Ucing pak. Sia mah ngurus tonyong mehapekeun ucing lain duit ka aing teh mehapekeun teh.